Mang Koko bade wih, ayeuna urang sadayana urang wih ka Bumina. Tah ieu Mang Koko bade wih saurna. Eng. Dadah pulang. Enak tumpak ieu parahu yo. Parahu darat teh ayo. Dipikir-pikir kas nu gelo. Dipikir-pikir kas nu gelo. Dipikir-pikir kas nu gelo. Dipikir-pikir kas nu gelo. Saksikanlah ini Pak Koko. Pak Koko ini lagi mendayung di darat di kebun singkong. Mereka ini karena saking-sakingnya kurang bahagia lagi kecil, sekarang bahagia. Oke? Inilah lagi laut kesaatan di kebun akhirnya. Tapi